Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami Abdi Hisban Hoirul Iman. Abdi di kelas 10 IPA 8. Abdi di dieu bade nyaritakeun ngeunaan sasakala Gunung Tampomas. Kacaritakeun, gunung gede anu aya di Sumedang ngaluarkeun sora pohara pikakeungeunana. Sora ngaguruh, tina puncakna kaluar haseup campur lebu anu hurung. Ieu gunung kawas-kawas erek ditu. Rahayat Kabupaten Sumedang harita pohara rareuaseunana. Kumaha balukarna lamun eta gunung gede bener-bener ditu. Teu kacatur saha anu jeneng bupati harita. Kan eta bupati teh pohara toek sana ka rahayat. Wedi asih sarta wijaksana atuh sanajan can laporan oge anjeunna parantos uningaeun kumaha cagiwurna rahayat. Anjeunna teras ngemutan sangkan bisa nyalametkeun rahayatna. Ku pangjurung kanyaah ka rahayat teh anjeunna teras cepi di hiji kamar. Seja mujas medik denda pituduh ti para dewa. Susuganan ku jalan kitu anjeunna tiasa mangadap ka yang tunggal pasian pituduh pikeun nyalametkeun rahayatna. Ku cengang-cengangna nu mangadap alhamdulillah maksat Kanjeng Bupati ti nekanan dina hiji wengi Kanjeng Bupati nyimpen sumping hiji aki-aki. Eta aki-aki anu nganggo anggoan sing sarwa bodas teh pok sasauran ancan pisan. Putu eyang anu kasep, eyang geus terang kumaha kabingung hidep. Eyang hayang mantuan sangkan rahayat hidep bisa lepas tina kahariwanganna. Eta gunung kudu ditumbal ku keris pusaka kagungan putra dalem anu dijieun tina emas. Pomah hidep ulah deuk ngoretkeun tah sakitu bae ti eyang. Sabada sasauran kitu eta aki-aki teh les bae leungit tina limpenan Kanjeng Bupati. Satampina eta ilapat enggal bae Kanjeng Bupati kaluar ti kamar sarta teras nyandak keris pusaka. Enggal anjeunna angkat ngajugjug ka puncak gunung gede. Rurusuhan dasieun ditu menten. Najan rahayat anu keur bingung nyaksian Kanjeng Bupati angkat ka puncak gunung mah teu tegaeun ngantep bring bae naluturkeun. Sadugina ka puncak gunung gede Kanjeng Bupati teu talangke ngan lung bae eta keris teh dialungkeun kana kawahna. Rahayat anu tadi naluturkeun teh ngan bati colohok da eta keris teh estu kageget pisan Kanjeng Bupati. Barang eta keris geus dikana kawahkeun jeb sarita sora anu ngageuruh pikakeungeun teh jempe. Lini anu geus lila karasa harita mah teu karasa naon-naon. Sabada leungit kagetna timbul kabungah rahayat teh. Ger bae surak bakat ku atoh sarta tuluy samujud ka Kanjeng Bupati tanda ngaduhunkeun. Sakabeh rahayat ngaikrarkeun seja satia setuhu ka anu ngaheuyeuk deuyeuk. Eta maksud kaserian rahayat teh Kanjeng Bupati ditampi kalayan dareuda bakat ku bungah. Bingah manahna lantaran bisa nyingkahkeun balai, bingah lantaran bisa nyelametkeun rahayatna. Tah nya pita pisan eta gunung katelah Gunung Tampa Emas. Anu saterusna robah jadi Gunung Tampomas. Ayeuna mah teu pikasieun, malah mun pangpoe pre mah sok rajeun dijaruk juga nepi ka puncakna. Sakitu nu ku abdi dipihat. Punten bilih aya kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.